Nasi ajmain. Ayyuhal waladu idza alimta hadzal hadisa meta idza alimta di mana ngartos anjeun hadzal hadisa kana ieu hadis la hajata maka teu aya pangabutuh eta tetep ilal ilmil katsiri kana ilmu anu loba wa ta'ammal jeung kudu mikir anjeun amma fi hikayatin ukhra dina hikayat anu sanes wa zalika jeung ari itu hikayat teh eta anna hatiman sanyana Hatim al-Asom kana buktos ieu Hatim min ashabis Suqaiki pisapalina sahabat Syekh Suqok al-Balkhi nu bangsa Balkhi rahmatullahi ta'ala alaihim pasa'ala teras naros ieu Syekh Suqok hu ka Hatim al-Asom yauman dina hiji dinten kola nyarios ieu Syekh Suqok sohabta ngabarengan anjeun Syekh Suqok ka sahabatna Hatim sohabta tos ngabarengan anjeun ni kakaula mundu salasina dina salila 30 naonana sanatan taun Syekh Suqok teh guruna Hatim al-Asom cek guruna teh ya ente teh geus ngamarangan kuring teh 30 tahun mahasolta ma eta naon hasolta anu geus hasil anjeun pihak dina ieu salasina sanatan naon nu dihasilkeun salila 30 tahun teh kumaha tah waleran Hatim al-Asom ngawaler patarosan nu janten guruna nyaeta Syekh Suqaikil Balkhi qala ngawaler ieu Hatim al-Asom hasoltu hasil abdi samania pawaida kana 8 pirang-pirang paedah minal ilmi tina ilmu alhamdulillah pangersa abdi teh kenging 8 faidah tina ilmu wahia sareng ari ieu pawaid takfi eta nu nyukupkeun ieu pawaid ni kakuring minhu tina ilmu li'anni karna sanyana kuring
arju eta mengharap kuring mikaharap kuring kholasi kana kaikhlasan kuring wanajati jeung kasalametan kuring piha dina ieu pawai sesukok naros salila 30 tahun anjeun teh ka hatim geus ngabarengan kuring cik naon nu geus dimeunangkeun salila 30 tahun teh sehatim ngawaler abdi teh hasil 8 faidah tina ilmu anu 8 eta teh bisa nyukupkeun ka abdi nyukupkeun abdi tiasa ikhlas nyukupkeun kana kasalametan abdi kitu cek hatim faqala mangkana rasa suqaikun sesukok suqaik ma eta naon hiya ari itu samania fawaid cek guruna teh cik naon nu 8 wae teh hayang ngopingkeun qala saha hatimun al asamu sahatim al asam ngawaler ieu nu 8 teh al faidatul ula ari faedah anu kahiji anni sayaktosna kuring nazartu eta geus ningali kuring ilal khalqi ka makhluk paraaitu mangka ningali kuring likulin pikeun saban saurang minhum ti ieu khalqu mahbuban kana perkara nu dipika cinta wa ma'suqan jeung perkara nu dirindukeun yuhibbu nu mika cinta ieu kullun hu ka ieu mahbub wa ya'suku jeung rindu ieu kullun hu ka ieu ma'suq wa ba'du dzalika jeung ari sebagian wa ba'du dzalikal mahbubi jeung ari sebagian anu dipika cinta yusahibu eta aya nu ngabarengan ieu mahbub hu ka ieu kullun yusahibu eta aya nu ngabarengan ieu mahbub hu ka kullun ila maradil mauti kana nepi ka gering samemeh maut wa ba'duhu jeung ari sawarehna ieu kullun ila safiril qabri nepi ka gigireun liang kubur sumayarji'u tuluy balik deui ieu kullun tau mahbub kulluhu tegasna sakabehna mahbub wa yatruku jeung ninggalkeun mahbub hu ka kullun faridan barina anu nyorangan wahidan tegasna anu saurang wala yadkhulu jeung
teu arasu ma'ahu sartana kullun fi qabrihi dina kuburan kullun minhum ti itu mahbub saha ahadun saurang oge fatafakkartu maka mikir kuring cek sehatim wakultu jeung ngucap kuring afdalu mahbubil mar'i mayadkhulu fi qabrihi wa yu'annisu bihi cek hatim teh afdalul mahbubil mar'i ari pang utamana kakasih hiji jalma ari pang utamana kakasih hiji jalma ma eta perkara yadkhulu anu asup ieu ma bi qabrihi dina kuburanana ieu mar'u wa yu'annisu jeung ngaluludeun ieu mah ku ka ieu mar'u bihi dina kubur pama wajadtu maka teu manggihan kuring ku kana itu mah goirol amali saliyanti pirang-pirang amal as-solihati anu sholih faqadtu mangka nyokot kuring ha kana ieu a'malus sholihah mahbuban kana anu dipika cinta li pikeun kuring litakuna supaya bukti ieu amal sirojan eta jadi penerang jadi cacaan li pikeun kuring pi qabri dina kuburan kuring watu anisu jeung ngaluludeun ieu amal ni ka kuring fihi dina kubur wala tatruku jeung moal ninggalkeun ieu amal asol ni ka kuring ieu amal sholih ni ka kuring paridan kana nyorangan ieu hikayat teh aya dua sosok jalmi hiji jenenganana Hatim Al-Asom dua Syekh Suqoik Hatim Al-Asom teh muridna Syekh Suqoik Al-Balkhi ternyata Hatim Al-Asom teh lami ngaguru atanapi nyarengan ka Syekh Suqoik Al-Balkhi waktosna oge dugi ka 30 tahun urang mah masatreun 10 tahun ge boa Hatim Al-Asom mah 30 tahun babarengan jeung guruna ku guruna ditaros cik salila 30 tahun hayang nyaho we ieu mah naon wae nu geus dihasilkeun teh ceuk guruna ka Hatim sontak Hatim nyarios alhamdulillah pun guru hasoltu samania fawaida minal ilmi abdi teh hasil aya 8 faidah tina ilmu nu mana 8 eta teh nyukupkeun keur abdi mah nyekapkeun tiasa ikhlas nyekapkeun nyalametkeun abdi tegasna nebihkeun abdi tina bendon
ditaros deui ku nu janten guruna cik naon wae nu dalapan teh hoyong ngupingkeun saur Hatim Al-Asom paidah nu kahiji abdi teh merhatoskeun makhluk ceuk Hatim teh ditingali saban saurang jalma nu aya di sagedengeun abdi saur Hatim paroaitu likullin minhum mahbuban wa ma'sukon yuhibbuhu wa yahsubuhu. Tiap jalma boga kameumeutna, tiap jalma boga kakasih, tiap jalma boga anu dipikarindu. Dina hadis Rasul nu tos kalangkung wahbub masyita fa innaha mufariqahu. Pek mika cinta kasaha wae kumaha anjeun ceuk Rasul. Ngan sing inget yufariquhu eta nu dipika cinta teh bakal misahan urang nu pisah ti heula atawa nu dipika cinta ku urang nu misahkeun ti heula. Taceuk Hatim Al-Asom ditingali teh tiap jalma teh boga kakasih, boga anu dipikarindu. Bahkan sapalihna mah kakasihna teh dugi ka ngabarengan nepi ka menjelang maut saking kusetiana. Sapalih deui mah kakasihna teh aya nu ngabarengan nganterkeun nepi ka gigireun kuburan. Ngan teu manggih hiji kakasih jalma oge nu ngabarengan kakasihna sorangan di alam kubur. Embungeun pas nalika ngabarengan di kubur mah ceuk Hatim teh nya keur gering mah dibarengan rek dikubur dianterkeun ngan dititah marengan di alam kubur mah embungeun eueuh cenah nu kitu mah eueuh nu daekeun dititah maturan di alam kubur mah bari nage sanu daeknya cik ente ayeuna keur memeujeunna bucin misalkeun teh jeung pamajikan tuh jeung salaki teh duh nepi ka ngeunah ngobrol teh bogoh teh sahidup samati lah bohong komo memeh kawin mah bohong pisan naon sababna ari jalma memeh kawin mah lamun lalaki nembongkeun ka awewe teh kaalusana wungkul moal aya jigana barudak ayeuna nu bobogohan hitut dihareupeun ka bogohna. Ye geus kawin mah neangan beungeut pamajikan hitut teh. Disengekeun kana liang irungna. Lamun awewe ayeuna keur bobogohan semaksimal mungkin ngaca teh. Nepi ka dibawa ka madrasah oge kaca. Seri rumah saya bika dibawa wah pokona nu kudu katinggal ku kabogoh teh nu alusna embung katinggal goreng teh ongko hayang babarengan nepi ka kawin tapi loba ngabohong tajal mama lamun kerobogohan mah memeh kawin mah loba ngabohong jika kitu nu ditembongkeun alusna wungkul nu goreng nama disumputkeun embung katingali teh mantak obrolan jalma nu keur bobogohan lah bohong kabeh oge mesinnya oge nganyatakeun urang teh bogoh bohong lain kitu bogoh lamun teh mah ayeuna nepi kewe ngadahu kawin duh maklum panganten anyar masih keneh sosonona lamun teh mah bogoh teh masih keneh bogoh pisan bogohna engke geus boga budak mah pindah tina bogoh jadi kana nyaah mantap dina konsep berkeluarga aya nu disebut sakinah mawaddah rahmah da moal bogoh salilana urang teh aya deui rasanya beda jeung rasa bogoh ari rasanya
ngabarengan ka urang teh timimiti di pondok bobogohan babarengan ngan nya kitu ari keur bobogohan mah loba ngabohong ari geus kawin loba kabuka kabohonganna teh kamari keur masantren mah meuni asa meuni geulis pisan asa meuni kaset pisan geuningan geus pahareup-hareup jiga kieu mah oh kieu beungeut maneh teh oh kieu beungeut anjeun teh duanana pada dari kerobogahan mah tadi teh ya loba nu disumputkeun ditembokkeun nu alus unggul da geus kawin teh ayeuna mah tambahan bogoh teh kurasanya teu paduli rek beungeutna jiga kumaha wae rek kulitna warna naon wae rek bentukna kumaha wae da ieu salaki da ieu pamajikan urang ditarimakeun we kitu. Timbul kanya ku akibat rasa bogoh jeung nyaah eta duh rek ka mana wae oge dibarengan ka pasamuan dibarengan rek meuli anu dibarengan rek papait rek amis bareng pokona ngaran-ngaranna oge jeung pasangan ngan asana sok sanajan ditembongkeun keur hirupna kitu moal aya saurang oge anu daekeun contoh salaki ka pamajikan neng keur santeu engke lamun akang pupus ti payun maturan akang di alam kubur cik awewe rek ngajawab kumaha lah jik we akang kuring mare kawin deui komo lalaki mah kan ceuk si nyai teh bilih abdi nu pondok Yuswa manawi ieu mah manawi kersan teu akan ngarencangan abdi di alam kubur tuh hareupeuna mah dan karunya teh ih mangga dijajabkeun ku abdi duit kalian kubur bahasana dijajabkeun gitu lain rek maturan tapi maklum pamajikanna bodoh duh luluh WHT-na teh duh bener salah kita nyaangeun pisan maot we pamajikanna teh ari lalaki mah teu boga idah lalaki mah meusing punten ayeuna rebo awewena pamajikanna maot isu kemis rek kawin oge pek ngan piraku meuni teu boga hate pisan gitu. Ari awe mah aya masa idah geuning ari awewe aya idah ari lalaki eueuh ditangguhkeun naon sababna bisi di istri aya janin anu dihasilkeun ti pameget anu pupus bisi kitu soalna ari hamilna awewe mah tara kanyahoan ti mimiti keneh eueuh jigana jarang pisan rata-rata mimiti kapanggihna umur 6 minggu umur 4 minggu kandungan bahkan aya nu umur 8 minggu kandungan kakara kapanggih sadar hamil teh eueuh nu kapanggih ti mimiti hamil mah eueuh da teu nyaho atuh kitu. Mantap di istri mah di mana dikantun pupus kuno janten caroge aya idah lalaki mah eueuh tarek kitu kalakuan salaki teh awewe lamun ente paeh ti heula lalaki mah rek buru-buru kawin deui bohong bungeun nyatana mah dititah maturan di mana teh di alam kubur cek sehatin kitu kuring teh merhatikeun setiap jalma kabeh oge boga pasangan kabeh oge boga sosok anu dipika cinta jeung dipika rindu aya nu ngabarengan nepi ka menjelang maut aya nu nganterkeun nepi ka sisi kuburan ngan wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun tinu loba eta eueuh saurang oge nu daek maturan di alam kubur lah bohong cenah ngabarengan teh ceuk Hatim Al-Asyad sehingga anjeunna berpikir
patapakkartu mikir kuring teh wa qultu jeung ngucap kuring geus berarti kieu ayeuna afdolul mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'annisu fihi. Pangabdolna kakasih hiji jalma teh perkara nu daekeun maturan di alam kubur jeung nu bakal ngaludengkeun di alam kubur eta kakasih nu sabenerna mah ceuk sehatin. Da di Bandungan dieu geuningan nalika di penta maturan di alam kubur mah arembungeun kabeh oge kitu. Tamantak ayeuna mah kuring teh rek neangan kakasih nu daek maturan kuring di alam kubur jeung daek jadi pangluludeun kuring di alam kubur. Pama wajadtuhu ghairul amali sholihah. Eueuh saurang oge jalma nu daekeun saperti kitu. Mesinnya oge salakina, mesinnya oge pamajikanana atau budakna sorangan. Angger nalika dipaksa maturan di alam kubur mambungeun sanu daek hirup keneh di kubur. Eueuh teu manggihan hiji oge ngan ghairul amali sholihah ceuk hati malason teh kecuali amal soleh. Eueuh deui nu daekeun maturan abdi di kuburan ngaludengkeun abdi di kuburan kecuali amal soleh. Atuh cindekna tina faidah nu kahiji ceuk sehatin teh fa akhadtuha mahbuban li litakuna sirojan li fi qabri wa tu'annisu fihi wa la tatrukuni faridan. Geus ayeuna mah kuring teh rek milih kakasih anu jadi penerang di alam kubur, nu jadi ngaluludeung kuring di alam kubur nyaeta naon? Amal soleh. Kumaha tuh ulah ari kitu mah ngahiji jeung batur teh ulah kawin teh ulah berkeluarga teh lain kitu maksudna. Sok kawin ari payu mah geus manggih jodohna, sok ayeuna urus pamajikan, urus salaki, urus budak, urus keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Naon geuning make kudu diurus? Kapan moal maturan ieu di alam kubur nya ari jasadna mah moal maturan ngan tapak urang ngurus bakal jadi penyejuk, bakal jadi penerang jeung bakal jadi nu ngaluludeun urang di alam kubur. Mun awewe bakti kanu jadi salaki ku baktina bakal jadi panggeuing, bakal jadi penerang urang di alam kubur. Ku baktina bakal ngaluludeun urang di alam kubur. Ceuk lalaki teh da teu daekeun pamajikan mah marangan di alam kubur teh ku ngawarah pamajikan, ngawarahna bakal jadi batur urang di alam kubur. Ngawarahna bakal jadi lampu urang di alam kubur gitu. Memang jasadna mah moal ngabaturan urang ngan tapak urang ngabakti ka aranjeunna, tapak urang ngawurukan aranjeunna, tapak urang nganapakohan aranjeunna eta nu bakal jadi maturan urang di alam kubur, nu bakal jadi cacaan di alam kubur. Tapaidah nu kahiji. Al faidatu saniyatu ari faidah anu kadua ani sayaktosna abdi raaitu eta ningali abdi al khalqa ka makhluk. Faidah nu kadua kasauran Hatim al Asob yaktaduna tarurut ieu khalqu atawa nuturkeun ieu khalqu bi ahwaihim kana pirang-pirang hawa nafsuna ieu khalqu wa yubadiruna jeung gagancangan ieu khalqu ila muradati anfusihim
kana nyumponan kahayang dirina, kana nyumponan kahayang dirina. Pata'ammal tu mangka mikir abdi jeung sehatin qaulahu ta'ala kana dawuhan Allah ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surah An-Naji'ah ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dawuh Allah wa amma man jeung anapun ari jalma khafa anu sieun ieu man maqama rabbih kana kaagungan pangeran man wanaha jeung nahan ieu man an nafsa kana nafsu kana diri anil hawa tina kahayang fa innal jannata mangka sanyana ari surga hiya ari ieu jannah al ma'wa eta tempat cicing. Wa tayaqantu ceuk sehatin jeung ngayakinkeun abdi annal qur'ana kana sanyana ari al-Qur'an hakun eta teh nu nyata shadiqun anu leres pabadartu mangka gagancangan kuring ila khilafin nafsi kana merangan hawa nafsu wa tasammartu jeung serius kuring dinas kuring limujahadatiha kana meranganana nafsu wa man'iha jeung kana nyegahna nafsu an hawaha tina kahayang nafsu hatar tadoj sehingga narima ridho ieu nafsu li taatillahi pikeun taat ka Allah subhanahu wa ta'ala wan qadat jeung turut ieu nafsu. Faidah nu kadua tina nu dalapan kasauran Hatim al-Asor ari tadi kahiji mah ngabandungan jalma boga kakasih jeung boga nu dipikarin. Ayeuna sarua ngabandungan makhluk Allah ceuk Hatim Asor kuring teh ngabandungan makhluk geuningan lolobana teh yaktaduna bi ahwalihim nuturkeun kana hawa nafsuna bahkan wa yubadiruna ila muradati anfusihim naon nu dipikahayang kudirina buru-buru dicumponan teu ningali alus jeung gorengna teu ningali halal jeung haromna nu penting kahayang jadi cumpon nuturkeun hawa nafsu jeung nyumponan kana kahayang syahwat itu cenah ceuk Hatim al-Asor nu katempo ku kuring ti makhluk. Res kuring teh keur ningalian makhluk saperti kitu res inget kana dawuh Allah surah An-Naji'ah ayat 40 jeung 41 wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa.
Hatim Al-Asom emut kana ayat eta. Naon kitu ari eusina eta ayat teh? Eusina eta ayat teh ngelingan jalma pentingna nyegah hawa nafsu, pentingna ngalawanan nafsu nu goreng. Ceuk Allah jalma nu sieun kana kaagungan pangeranana jeung nahan dirina tina nafsu, nahan dirina tina kahayang syahwat. Eta jalma nu saperti kitu ciri manehanana khofa maqama rabbi, sieun ku kaagungan pangeranana. Lamun jalma nuturkeun hawa nafsu, jalma nuturkeun syahwatna, berarti teu sieun ku pangeranana, itu mafhumna. Fa innal jannata hiya ma'wa, ari surga tempat cici. Taemut kana ayat numah we Hatimal Asom teh. Tadi ngabandungan jalma lolobana nyumponan kana kahayang syahwat. Wah, geus kitu mah geus we kuring teh tayakon tu annal Qur'ana hakun shadiqun. Quran mah mustahil bohong, yakin benerna sabab disampaikan ku Rasul jadi wahyu di Allah ngalangkungan malaikat Jibril. Geus kitu mah babadar tu ila filafil nafsi. Kuring teh gagancangan sumanget merangan hawa nafsu teh. Bahkan ayeuna wa tamassartu li mujahadatiha wa maniha an hawa. Leuwih sumanget pisan merangan hawa nafsu teh, nyegah syahwat teh. Nu sehingga nafsuna eleh ku akalna, nafsuna ridho dicandak taat ka Allah, maka tiasa oge eta nafsuna jadi patuh kana akalna jalma. Sering diulingakeun jalma teh dibere akal saperti malaikat, jalma teh dibere nafsu saperti setan, jalma teh dibere syahwat saperti sato. Lamun akal eleh ku nafsu jeung syahwatna, jalma bakal leuwihna tibatan sato. Ngan lamun nafsu jeung syahwatna eleh ku akalna, bisa jadi mulyana eta jalma teh ngaleuwihan mulyana para malaikat. Maka pake akalna keur ngelehkeun hawa nafsu, keur ngelehkeun kahayang syahwat. Al-faidatu salisatu ari faidah katilu. Anni sayatosna abdi ra'aitu eta ningali abdi kulla wahidin kat setiap saurang minan nasi ti jalma-jalma yas'a anu usaha ye wahid fi jam'i hutamid dunya dina ngumpulkeun harta dunya sumayum siku tuluy nyengker ieu wahid hu kana ieu hutamid dunya qabidan barina ngepeulkeun yadahu kana leungeunna ieu wahid alaihi kana eta dunya. Pata amal tu mangka mikir kuring teh fi qoulihi ta'ala dina dawuh Allah ta'ala ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Surah An-Nahl ayat 86. Ma indakum, ma eta naon indakum anu tetep disandingeun aranjeun kabeh. Yan fadu eta bakal lenyap, wa ma jeung naon indallahi disandingeun Allah.
wa ma jeung naon wae perkara indallahi disandingan Allah baqin eta anu langgeng. Babazaltu mangka nasorupkeun kuring mahsuli kana penghasilan kuring minad dunya tina dunya liwajhillahi karna miharap ridho Allah Ta'ala. Fafarraqtu maka ngabagikeun kuring hu kana ieu mahsul bainal masaqini di antara golongan anu miskin liyakuna supaya bukti ieu mahsul dukhron eta jadi tabungan jadi simpenan li pikeun kuring indallahi ta'ala disandingan Allah Ta'ala. Al faidatu rabi'atu ari paedah nu kaopat ini sayaktosna abdi roaitu eta ningali abdi ba'dol kholqi kasapalihna makhluk dzonna nyangka ieu ba'dun syarapahu kana kamuliaanana ba'dun wa izzahu jeung kahormatan ba'dun etapi kasratil aqwami dina lobana aqwam pengikut bi kasratil aqwami dina lobana pirang-pirang pengikut wal asyairi jeung lobana karabat fagtarro mangka katipu ieu ba'du bihim kunu kabeh ku aqwam jeung ku asyair wa za'ama jeung nyangka saha akhoruna jalma-jalma anu sejen annahu kana sanyana ieu tingkah bisarwatil amwali eta dina berlimpahna harta wa kasratil auladi jeung dina lobana budak paptakhoru mangka garu mede ieu nu kabeh akhorun teh biha kusabab kasratul aulad jeung kasratul amwal wahasiba jeung nyangka sahabaduhum sapalihna jalma-jalma asyarafa kana kamuliaan wal izza jeung kahormatan fi gosbil amwali eta aya dina ngagosob harta amwalin nasi aya dina ngagosob pirang-pirang harta na jalma wa zulmihim jeung ngazoliman ieu nas wasabki dimaihim jeung ngocorkeun getihna nas wa taqadat jeung nekadkeun saha ta'ifatun golongan annahu karna sanyana kalakuan sareng tingkah annahu sanyana ieu izun atawa syarab fi itlaqil mali eta aya dina ngabeakeun harta wa israfihi jeung
ngaboroskeun harta wa tabdirihi jeung ngahamburkeun harta wa ta'amal tu jeung mikir kuring fi qaulihi ta'ala dina dawuh Allah ta'ala inna akramakum indallahi atqakum Masuril surah Al-Hujurat ayat 13 inna akramakum sanyana pang mulyana ti aranjeun kabeh indallahi disandingeun Allah atqakum eta pang takwana ti aranjeun kabeh faktar tu mangka milih kuring at-taqwa kana takwa wa taqadtu jeung nekadkeun kuring annal qur'ana kana sanyana Qur'an hakun eta teh nu nyata sodikun tur anu leres wa dzannuhum jeung ari sangkaan jalma-jalma wa hisbanuhum jeung ari perhitungan jalma-jalma kulluha tegasna sakabeh dzon jeung hisban batilun eta teh nu batil zailun tur anu keliru anu salah al faidatul khamisatu ari faidah anu kalima ani sayatosna abdi raaitu eta ningali abdi sugan terek geus annasa ka jalma-jalma yadummu ngahina sahabaduhum sapalihna nas ba'don ka sebagian deui wayang tabu jeung ngagunjing ngomongkeun sahabaduhum sapalihna nas ba'don ka sebagian deui pawajatu mangga manggihan kuring zalika kana eta kalakuan minal hasadi tina sifat hasud wal jahi jeung tina pangkat wal ilmi jeung tina ilmu pata amal tu mangka mikir kuring fi qaulihi ta'ala dina dawuh Allah ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya surah Az-Zukhruf ayat 32 nahnu ari kami saur Allah qasamna eta ngabagikeun kami nangtoskeun kami bainahum di antara jalma-jalma ma'isyatahum kana kahirupan ieu jalma-jalma fil hayati dunya dina kahirupan dunya paling tu mangka uninga abdi annal kismata karna sanyana bagian kanat bukti ieu kismah minallahi ta'ala eta ti Gusti Allah ta'ala fil azali di zaman azali zaman nu geus ti heula azali pamahasad tu mangka teu hasud kuring ahadan kahiji jalma oge waraditu jeung ridho kuring bikismatillahi kana bagian ti Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam rabbana